Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng simkuring Cireti Isnedes dina tajuk Saba literasi. Bade nyereskeun naon dinten ieu? Simkuring bade ngawanohkeun ka masyarakat rea perkawis tangkal tarum. Pasti parantos ngadangu ya, kecap tarum. Tapi ngadangu kecap Citarum. Atanapi perang aya kerajaan Tarumanagara. Atanapi aya wengkon nu ngaranna Pataruman. Nah, ya eta teh patali sareng pangaweruh lokal, pangaweruh tradisional urang Sunda anu ke patalina sareng budaya Sunda ya. Tapi kurang terang budaya Sunda seseueurna nambut kecap dina ngaekspresikeun gagasanana dina bahasa Sanskerta. Nah, termasuk kecap tarum ya, sareng taruma heula mana pandeurina antara tarum jeung taruma teh eta engke aya bahasan anu sanesna. Nanging di dieu di simkuring bade masihan terang ya. Yen aya Flora Sunda, tangkal Sunda nu namina tarum. Masyarakat modern mah mungkin ngan terang teh Tarumanagara, Pataruman, Citarum. Ta ieu tangkalna diantawisna. Ya. Tangkal tarum disebut tangkal tarum areuy saur Paeman Abdurrahman Wakapungkur ya, dosen biologi terus nya waktu almarhum anjeunna salah sawios anu ngadamel Taman Botani di Universitas Indonesia IKIP Bandung Wakapungkur mahasiswa kahiji mahasiswa angkatan kedua punten angkatan kedua di biologi IKIP Bandung. Tah ada simkuring ngarawas kataji nya ngucap tarum teh asa saya gitunya aya varian tarum, arum, ngarungrum. Jadi aya akar kecap anu anu namanya cute gitu tah, cantik gitu ya dina kecap tarum teh. Tah varian-varian eta teh bikin simkuring mah nyandak hiji kapenasaran anu kumaha sih tangkal tarum teh. Simkuring teh terang tangkal tarum anu kumaha ya, terang-terang teh tahun 2011 waktu penelitian Flora Sunda sareng Paeman teh ya, terang tapi teu janten pilikan ya, mun terang we oh ternyata tarum teh eta gitu ya. Oh mungkin Citarum teh tidak tangkal eta cara penggalian pengaruh anu langkung jero dina sisi referensi. Tah masyarakat Sunda kan awam seperti sendiri awam nama terang tarum teh. Tapi waktu ieu dikuanokeun deui ka kulawargi ternyata keluarga sendiri terang apaleun atuh tarumah cenah loba bikin imah itu lagi ya nanti babadan gitu ya bagi merenang acan terang kumaha guna sareng fungsina kita tangkal ternyata ya teh seueur pisan kagunaanana ya itu samata-mata sepungurang kapungkur melak ya teras merengaran mengidentifikasi masuk atau lebat karena wilayah kognisi panguruh orang Sunda upami terang kumaha paedahna pasti terus arunyaeun nanging teu ka ekspor di masyarakat modern. Kapan biasa cobi tinggalinnya ieu seurintahan tarum tangkal tarum ya kartosna disemai ulang ya pados janten bibit naon ieu tina stekna janten gampil pisan. Nah, katawis di dieu aya rintahan tangkal tarum ya anu disetek kanggo dibibitkeun.
Tah ieu gampil pisan tarum areuy supados janten teh ya. Ieu usaha di hiji pecinta tarum nyata Kang Yadi nya di Banjar. Nah, pemerintah orang teh acan terang ya tehnya kumaha seharusnya jadi potensi gitu ya, potensi kanggo ekonomi kreatif masyarakat Sunda sakadahna ieu diwartosan tah kumaha tarum tiasa janten tiasa diproduksi itu ngahasilkeun masukan gitu ya, masukan aya sisi itu biasa dikembangkan di wilayah pertanian tarum. Nanti di batur mah ieu teh atos diproduksi kalayan modern kangge naon kagunaanna seueur pisan diantawisna kanggo pewarna, cat pewarna anu ge ada pewarna teh biasa dianggo kana rupi-rupihan, kana seni rupa, karena tekstil ya, karena landong ya, mali sawerna biasa oge kami dina produksina teu nganggo campuran-campuran kimia ini sanesna biasa janten kanggo pewarna makanan anu biasa diuji coba ulang sareng warna nage saya cantik ya, nila indigo ya. Tah tarum anu simkuring terang mah ya mung nembe 2 da saurna aya sabaraha tarum karena ya famili tarum merenanya anu simkuring terang mah tarum areuy ieu sareng tarum siki ya. Tarum siki mah diproduksi di Baduy simkuring kantos ningali kebona dianggo kanggo pewarna sami ya. Sejat anu daun-daun teh tapi eta mah aralit tarum siki sapertos daun naonnya sapertos daun asem gitu tapi aralit punten daun saga tapi aralit gitu tangkalna teh perdu gitu. Jadi hari ieu mah kan biasa ngarampidak lantaran ngareuy teh pamibas siat paranggong daun-daunna tiasa arageun tiasa lebar terus kapasitas daun eta kan ke nangtoskeun dina panen daun aralit pasti lebih seueur mariogikeun kanggo nyumponan kualitas warna sareng daun sanesna upami daunna arageung harejo sararae gitu nya subur kemudian dina 10 kilo teh tepatos seueur mariogikeun. Jadi langkung tiasa diproduksi kanggo nyumponan produksi dina daun tarum.